Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring ngaros prihatin ku ayeuna ningalan video Pak Ustad Deni anu di mana di Bojong Lua nya, Bojong Lua daerah Ciparai, anu diusir kuno gaduh bumi sapedah painten Pak Ustad Deni teh mungkin ayeuna kendalana dina bayaran. Bari kaayaan anjeunna di dinya teh bari ngamalkeun ilmu seueur santrina. Asaku teh ya Allah, mudah-mudahan Pak Ustad Deni sing dipaparin kaanugrahan pokona wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dongkapkeun milik rezeki anu teu disangka-sangka kanggo Pak Ustad Deni. Sim kuring sakedik bade ngadungikeun pengalaman. Namina sim kuring nanya pagawean istilah nama naon berkelana kitu nya. Istilah mah ngalang-lang buana kitu tah. Petualangan. Sakali mangsa sim kuring teh dipercanten ku hiji ayeuna jalmi anu kasebatkeun cukup dina aliyah dunya. Ngan eta si jalmi teh bager mercantenkeun ka sim kuring teh piwarang nyepeng kontrakan, nyicingan kontrakan. Dir bahasana, sok cicingan di imah anak ya, mangpaatkeun ku maneh nya caritana teh abdi teh cicing di kontrakan. Sewaktos-waktos abdi painten pirajeunan aya murang kalih tatangi anu pirajeunan diajar ngaos ya. Saparantosna kitu namina painten bumi anu dicicingan ku abdi teh nya di daerah Cibeber teh ka Cianjur kota teh tebih katami kan kanggo kendaraan kanggo ukuran sim kuring mah teu tiasa kana motor saukur tiasa biasa we naik sersi lah lamun tebih tina angkot mah. Ayeuna tos ka jalan raya naik angkot pahinten. Nyata ku sabab kajungjatan eta abdi teh pamit kanu gaduh bumi teh abdi bade ngalih deui ka Al-Furqon. Gitu. Nya caritana mah abdi mangalih da eta mah kahoyong abdi usteuning henteu geuneuk henteu maleuk-meuk gitu abdi teh cilik putih celak herang abdi pamit ti dinya sanes teu betah tapi abdi saalit-aliteun gaduh kagiatan di Cianjur kota. Ya carita nasim abdi teh munur sim kuring teh nya pamit ti bumi teh ngalih deui ka Cianjur. Kumaha ku kaberkahanna eta painten murang kalih anu ngaos tah. Alhamdulillah sabadana ti sim kuring eta bumi teh eta anu kantos dicicingan ku sim kuring berkah ayeuna dikontrak ku dapur MBG gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ayeuna anu kembali tadi anu ngusir Pak Ustad anu sapedah painten telat tina perkawis bayaran kitu nya. Mangkaning bari ngurus murang kali anu sakitu seueurna. Kitu nya. Aduh, Masya Allah, mudah-mudahan Pak sing sak engelna di kengingkeun ka anugerah. Teu nyaho eta teh imah anu dipake ngaos teh eta teh mengandung berkah tapi duka ayeuna tos soalna posisina dalam pengusiran gitunya.